hujan. Serat hujan lah. Geus. Oh, nya can datang wae Bapak Abi kumanya. Tah tungguan we atuh catu udah ngaranna ge digawe. Tapi ngomongna rek balik ira cenah. Oh iya, tapi ngomong teh yang mau baju. Kudu di lebaran catu. Mending mana emang Bapak wing menungguan heula domba laku meuli baju teh. Ya, kemana ya? Nyao. Catu lah, baliklah. Baik mah. Balik ya, dengan Bapak. Naon eta catu? Non. Nyeri teu? Iya, ku si budak nasi watere gini si Si Ladog, Kang Ladog. Hmm. Anjir, anu bisa kituna sih dinaonkeun emang. Di kitu ta. Jing, karunya. Okyo, kitu ta. Karunya ha. Coba pas sabulana. Astagfirullahaladzim, jatuh cari kanan mau siap bapak siap. Luka tuh. Aing ke aing nu disalahkeun deh. Tapi Aing. Wis lah sumputkeun we eta ti bapak siap nya engke. ayo. Jangan lah yuk. Ya, baiklah nya. Sampai sore. Satu, bapak siap balik. Woi. Bapak. Satu. Bapak. Bapak siap sore. Satu, bapak mari balik. Sore. Bapak. Sore. Bapak. Balik. Balik. Bapak. Bapak jo kumaha cager Alhamdulillah Bapak. Bapak. Yo bapak teh mau oleh-oleh jang. Tahu Bapak. Ini maneh jang mau oleh-oleh jang. Asik. Mau baju lebaran. Asik. Mau sirup. Jangan api ayam, Mang. Mau roti. Mang jangan api Oh, ayam. jang maneh mah. Jang anak bungsu ieu. Tuh jang. Bayang baju. Yo sirupna. Cilok. Yo rotina. Ati. Yo bajuna. Coba catu pakai catu bacina pakai catu. Yang ini mana eta? Halus. Pakai catu pakai. Pak Abi mana, Pak? Mang. Mang. Oh, itu kebagian mana mah? Da mana magala ka anak uing ko ge? Tah, ieu teh nini maneh? Tah, iyo. Ciluk tuh. Yang lebaran lumayan pameret ini teh nyaangeun ka maneh. Ayangin ciluk. Bapak minta duit, Pak. Duit mah teu meunang duit mah kurang ge 2000 yo. 2000. Heeh tah. Ieu ge ojek na ge can kabayar deui da, can dibayar buburuh ge, Jang. Coba catu pakai catu bajuna. Tah ieu mah jepit ya mah. Jepit. Coba catu nengko Abi. Cobanya, Pak. Coba. Aduh itu nulitin ini mana? Bisa pakai lebaran nih, Su. Emang ini si catu teu nitipkeun jang Abi, Pak. Tuh. Duh, pada pohon meureun ka maneh. Lebaran. Cik, jangan lebaran. Cik, jangan lebaran. Ulinin dulu yuk. Ampun lah, istirahat lah. Lah. Gajian lebaran. Satu mang lah. Ya Balik, balik. kalau ka balik yo. Nah, Anak kunaon ye baru beli naonkeun kumaha yo? Ih, Yo. nyaho mang. Wah, ambil jeung yuk di tonyok kitu. Usaha. Si anak nawatere. Mana aja mana? Lain ku Abi, mang. Ku iyo. Lainnya mana aja Mau mana? nunjuk ke Tanyakeun, aing. tanyakeun. Mana budakna aya jelema mana? Ku iya geuning. Anak nawatere si Bukan ladog. Yo mana? Nu ladog teh nyaho? Nu ladog teh. Teang yuk. Di mana meureun, Mang? Yang Yuk teang yuk. kudu diuruskeun ding. Sieun, Benerkeun, Bang. yo. Anak uing yo kat bororonyok yo kunaon yo. Kuduan we lah uruskeun lah. Lah moal eta nyaho Baik lah, imana? bodoh lah. Anak uing sampai bonyok ieu nya kusaha nonjokan teh. Ieu carana kieu mah kudu dibereskeun make hansip ye mah. Ku anak nawatere ku si iyo si ladok di kitu abi teh ieu teh. Anu mana ladog-ladog teh? Nu bidong. Hideung. Coba cenah ka dieu budakna. Siun lah. Taba ngebel we hansip cenah dibereskeun. Oh, siun ku budak eta teh galak. Halo, Pak Hansip. Halo. Naon mo? Yo tolong pangabereskeun anak urang yo. Ditonjokan batur yo. Naon budak kunaon da ribut?
Yang dibereskan kayak orang tadinya lah, orang bereskan. Pokoknya mah minta beres we. Abi tadi cewek ya tadi cewek deui ku si eta teh. Oh, Ketihan. kayak orang bereskeun. Oh. Bahan sip. Bayar jelaannya jeung ke. Sok yang lebaran guys. Terus lah. Aduh, ke mana? Ngarit. Oh, rek ngarit. Nya Aing teh ditelepon ku si Kismo. pedah naon? Anak teh raribut. Garlut deui cenah aing kudu mereskeun ya. Aduh. Apa saya ada kewajiban aing keamanan. Sana anak urangnya ieu milu digebugan deui Ya, kieu mah. gitu mah. Ayo tuh bareng urang kan ini Ayo, kan. ayo, Udah, ayo. soalnya telepon Ayo. tadi ku si Kismo. Ayo. Geus kajeun aing teh terus ngarit ge lah. Kan kayak perase wae ya. Ribut wae baru dak teh aduh teh hararese teh benang diurus buku ieu teh. Bukan Pak. Buka. Yang lebaran, si blok, si kotak, si soeng teh buat di duit yang melina. Biasanya mampirkan lah kayak mah. Cumi kene. Nah mampirkan kayak mah ya sirupnya jangan kayak puting. Heeh. Bapak rek ka mana? Ah rek aya urusan bapak mah. Oh nya. Yan. 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 Saya nyawa tuh Yan. Naon? Aing kehe ayeuna Yan. Naon sia? Setan si satu. Naon? Kan bapakna baliknya heuh. Gawe. Ih dibelikeun baju anyar, dibelikeun sirup, dibelikeun roti. Mau bapak nang balik? Balik anjing, ha. Sia teh dibere. Henteu aing ge geus ngomong nanya-nanya ge. Teu dibere cenah maneh mah badur. Mah nyanya keuheun aing lah ka si Catul ayeuna mah lah. Masih tuh. Keuheul aing lah. Masih tuh ane. Aya bapana Yan. Terus kumaha? Cenah mah uing keuheul ka si Catul Yan. Bantuan uing Yan. Matuan heula aing nyebut ieu gampang sih satu mah. Aing jang saha deui loh. Manggala ieu. Cabut heula. Aing tuani Yan. Aing tuani ka si Catul. Itu gampang ku aing. Masih catu digalai ku aing. Ya mah bangnya. Cek aing ge Yan, anjing nyeri Yan. Ah, sia mah. Ayo lah. Sudah kunaon sia? Teu lah, ayo. Ka palang keuheul aing. Kumaha aing we? Bener sia, dik-dik mah Yan. Dah bae. Modo lah aing ge heueuh keuheul ieu lah. Lanjut ke dulu. Mana sih yang sip teh datang-datang ke bereskan anak urang teh. Anak urang sampai bonyok ditonyokon barudak. Pokoknya minta beres, minta diurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anyi baturan entes marantau mah buat gagah ya. Gagah ya pakai jaket tanya. Kumaha kabar ya? Ah, sehat-sehat baik. Alhamdulillah kapanggih deui nya. Apa iya ya kebenaran yo. Aya ngabereskeun budak yo ditonjokan we ku saha cenah ngaranna teh si ladog-ladog gitu. Aing telepon tadi pan. Nyawa saha teh can porupana anu ngaranna ladog teh. Anak watere. Nya aja nama. Mana di mana? Teu bener budak eta mah teu bener. Duh ka mana budakna di mana kita apal. Dari karek balik merantau. Aduh, urangnya putus ngarit ieu teh deui kan geus capek Urang bereskan kene. dia. Terus kok urang bereskeun. Mana budakna kita kadegar. Kumaha barudak tara ribut wae atuh. Mana? Kita ribut di mana sih eta? Nya cenah mah di dia di saung lisung cenah. Tahu di urang beres ge dibereskeun mah. Yang arek minta pokoknya abi mah minta beres we. Kela. Ieu permasalahanna arek menerkeun budak, nguruskeun budak. Oh. Da anak urang ge kabawa amun kieu mah ye. Atuh di mana yo dibereskeun ada si waterena? Ya kuduna mah diteang ka sawah, nyaho-nyaho kitu mah. Tadi urang kepanggih, jeung watere di lebak tadi dinya. Nyaho anak ngagali anak urang mah. Yang urang Kali deui ku aing atuh bapana. Sikis masa kalian Yang geus urang Sayu mangkat ayeuna mah. Naon deui lah. bereskeun. Tadi bereskeun mah malah keputusan Ayo, mangkat. Sok, malah keputusan. Ayo mangkat geus. Ayo, mangkat. Ayo mangkat. Bantuan aing. Tuh. Nam satu. Euy. Ulin, Ini yuk. batur, Ah, ayo lah eta naon? kemana? Baju. Menuju anyar ya. Ulin yuk. Ayo lah,
baju ti emak. Ayolah ulin gerak lah. Kemana? Ayo orang ulin. Memang sudah baju ya. Anak aing disiksa deui. Aya eueuh kira-kira wateri. Aya, pokokna mah aya. Orang dibereskeun lah kayak aya di handap. Aya. Lagi ge keur ngababadan galeng. Bereskeun ayo bos. Anak batu bareng mah. Narima urang mah. Udah ngeben ka bonyok kitu beungeutna. Ari ieu pare kunaon lah dog? Menikos kieu busik. Digalek baku barudak. Astagfirullahaladzim, Dah, ku anak ya masih pare kisah. sakitu alus kat menila dungkos kieu. Sing bener gara adi titah ku kolot teh nungguan pare teh, ulah sok ulin we. Tapi teh keur mancing di balong. Ieu teh kursak kieu hungkul lah dog anu rusak apa aya deui? Tuh Pak di ditu ge aya Pak. Di mana hayo urang tempo? Tuh, hayo gerak. Hayo urang tempo di mana deui? Bener dah anak sikis mah ya. Nah, apa didinya apa teh haruat tak. Yo, Oh, ngomong nama ngalauk. di mana di nu kieu kat aya laukan atuh? Ngao da barudak. Astagfirullahaladzim, jang urang temlak pare teh kot lila, ieu teh jang. Assalamualaikum. Ini di rusak kos. Tuh geuning Pak, tuh itu makanan tuh. Oh, kebenaran ya, aya pi obrolan ya ka dia. Ngobrol naon? Kita rek ngobrol di dia apa di mana ya teh nu betah ya teh? Di dieu we, Kang, di dieu we lah. Bereskeun urusan barudak sok teh. atuh, dari Ngara beres. Cara riuk we di dieu. Tuh, aya bapana kabeh ngariung di dieu. Aduh, sekalian di dieu urang bereskeun. Barudak teh. Kumaha ieu Pak Hansip? Coba abi hayang nyaho penjelasan di Pak Hansip ya hayang beres. Pokona mana abi ieu. Bereskeun. Barudak teh kumaha para sia wae. Lain cenah cek anak urang si Ladog teh barudak amang teh ngagara lai pare di nu sawah kuring. Belah mana Kang? Parena nu digalei tingali tuh. Pare mereka ketika busi kos itu digara lai ku anak sikis moa jeung anak Kang Nadi. Belah mana parena? Tuh tingali pare kuring nepi ka busi kos kitu digara lai ku barudak. Astagfirullahaladzim, geuning heueuh. Pantesan anak kuring dibabukan ku anak maneh. Ampura Kang nya. Da meureunana anak urang oge mata kos kitu nama meureunana dan nempo tugas di urang kita nungguan pare da sieun meureun dicarekan ku kolot meureunana. Sukan deui mah ulah main gebug bae, pakataan heula, ijuk deui mah. Da kolot teh narima. Ayeuna mah geus. Budakna kan geus kalau teh datang kabeh ngariung. Nya. Ayeuna urang seni hampura wae. Nya. Bereskeun. Nya. Nah, urang amun terus-terusan parasia mah Punten. Mangga. Naon Kang? Abi teh lila nungguan teh tadi. Nah, nungguan naon? balik. Nungguan naon? Ojek. Jadi bayar. Astagfirullahaladzim. 200. Mahal-mahal teuing. Da kumaha da jauh. Bayar tuh bayar. Tah tuh, kayaknya Anjing. Ulah kitu atuh, mang merek da. Sopan geura euy. kuat mahal-mahal teuing. Emang ti mana ngojek? Adokut beli doang nya, rek geunam. Rek ngeureum abi mah. Orang beresin heula. Geus enak mah beres salaman heula. Ayo damai. Ayo wes. Ulah deui nya. Deui jangnya. Tuh, saya pura Kang ye. Ukuran kabeh. Nya. Ya, jang isukan deui mah ulah sok main habak main tonjok. Tampo heula kasalahanana. Oh, Ulah kitu nya. Bisi dilaporkan ke polisi mada meureunana ujang teh engke teh ngaringguk di penjara. Eta si Andre teh dulur maneh, anak mamang eta teh. Aduh, aing wae lah. mani kuat bara rengep budak. Geurang eta di etan kege lah. Siapa orang berekeun pare gitu, Pak? Ayo, benerkeun arah cenah.